Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang dina channel YouTube Lili Sumardi. Dina danget ieu simpuring bade medar cara ngawulangkeun buku Rineka Budaya Sunda atanapi RBS kelas hiji pangajaran kahiji ngawilujengkeun. Sub pangajaran A ngaregepkeun ngucapkeun wilujeng. Kumaha prak-prakanana ibu bapak guru dina ngawulangkeun ieu pangwilujeng teh sumangga kapihatur. Wilujeng enjing sadayana, alhamdulillah dina ieu saah urang tiasa patepang deui kalayan sehat walafiat. Parantos sayugi sadayana kanggo ngabandungan ieu pangajaran kahiji. Tah ayeuna ibu bade naros ka hidup sadayana. Osok pependak tara sareng rerencangan. Muhun osoknya, upami osok di mana pependakna? Oh muhun aya anu pependak di sakola, aya anu pependak di bumi, aya oge anu pependak di jalan. Tah upami urang pependak sareng rerencangan, osok kumaha tah sareng rerencangan teh? Pinter. Oh saurna osok silih taros. Nya sok silih taros leres. Kumaha sih silih tarosna? Oh aya anu bade angkat ka mana Bu? Bade ka mana Pak? Di mana Agus? Nah, sareng sajabina eta saling silih taros. Tah upami pependak sareng ibu bapak guru atanapi sareng rerencangan, heug pependakna teh waktosna enjing-enjing. Kumaha tah urang nyebat karerencangan atanapi ka ibu guru? Leres. Janten nyanggemna wilujeng enjing. Upami pendakna siang, wilujeng siang. Upami pendakna sonten, wilujeng sonten. Upami pendakna wengi, wilujeng wengi. Leres. Tah ayeuna ibu gaduh hiji tembang namina pupuh balakbak. Anu rumpakana atanapi eusi pupuh balakbak eta teh ngeunaan ngucapkeun pangwilujeng. Kumaha nembangkeunana pupuh balakbak teh? Yuk urang pedar, urang tembangkeun ku ibu nya. Dangukeun sadayana. Mun papanggih rejeng batur pek ucapkeun wilujeng. Pek ucapkeun kalimahna babarengan sing bentes. Babarengan, babarengan galumbira hayu nembang sing hade. Tah eta teh namina pupuh balakbak. Hayu urang aos sajajar-sajajar heula rumpakana eta pupuh balakbak. Kawitna ibu heula nya, teras diturutan ku hideuk. Mun papanggih rejeng batur pek ucapkeun wilujeng. Mun papanggih rejeng batur pek ucapkeun wilujeng. Ayeuna jajaran anu kadua. Pek ucapkeun kalimahna babarengan sing hade. Pek ucapkeun kalimahna babarengan sing hade. Ayeuna anu katilu, jajaran anu katilu upami dina pupuh mah disebatna teh padalisan. Sami sareng jajaran gitu nya. Babarengan, babarengan galumbira hayu nembang sing hade. Babarengan, babarengan galumbira hayu nembang
sing hade. Sakali deui. Babarengan galumbira hayu nembang sing hade. Tah ayeuna urang tembangkeun sajajar ibu heula nembe diturutan ku hideuk nya. Mun papanggih rejeng batur pek ucapkeun. Sok turutan. Mun papanggih rejeng batur pek ucapkeun wilujeng. Mun papanggih rejeng batur pek ucapkeun wilujeng. Mun papanggih rejeng batur pek ucapkeun wilujeng. Anu kadua, ibu heula sami diturutan nya. Pek ucapkeun kalimahna babarengan sing bentes. Pek ucapkeun kalimahna babarengan sing bentes. Pek ucapkeun kalimahna babarengan sing bentes. Ayeuna jajaran katilu. Jajaran katilu mah rada panjang, nu mawi ku ibu dipotong satengahna heula. Babarengan galumbira hayu nembang sing hade. Galumbira hayu nembang sing hade. Galumbira hayu nembang sing hade. Ayeuna urang sakantenankeun sajajaranana. Babarengan galumbira hayu nembang sing hade. Babarengan galumbira hayu nembang sing hade. Nah, ayeuna urang sasarengan hideep sareng ibu guru nya, sasarengan. 1, 2, 3. Mun papanggih rejeng batur pek ucapkeun wilujeng. Pek ucapkeun kalimahna babarengan sing bentes. Babarengan galumbira hayu nembang sing hade. Sakali deui. Mun papanggih rejeng batur pek ucapkeun wilujeng. Pek ucapkeun kalimahna babarengan sing bentes. Babarengan galumbira hayu nembang sing hade. Tah eta teh namina pupu balakbak. Tiasa diapalkeun ke di bumi nya. Nah, rupina kanggo pedaran pupu balakbak dina eusi rumpakana pangwilujeng cekap dudikeun ka dieu heula engke urang tepang deui dina waktos anu sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.